ayeuna teh rek masang nu kamari teh ieu. Masang tutup luntah teh nya. Ayo orang pasangkeun heula ah. Ieu. Make linggisnya. Heeh. Sok pasangkeun. Sep pasangkeun sep. Urang sakalian ieu urang maresihan ieu teh. Gorong-gorongna nya. Ieu teh runtahna da euy. Tuh, tingali. Ya, khususna komo. Khususna anak-anak muda mah. Di saluran-saluran teh kudu dibersihan. Cai teh lancar jadi sampah nate engke bakal numpuk di dieu nya. Jadi teu asup ka jero ka ditu tuh. Teu asup-asup ka jero ka ditu. Jadi lamun aya sampah numpuk di dieu teh tinggal dibiceun kayak geus pinus garing, piceun ka tempat sampah nu basuh keneh mah teu naon tumpuk heula di dieu. Engke lamun garing asupkeun kana tempat sampah. Jadi kitu nya, jadi bersih. Nu cicing di perantauan di mana wae dadeke sarua ngarantau nya. Aya nu di Sumatera, nu di Aceh, anu di Kalimantan, anu di Bali, nu di mana wae pokona namanya ulah ngarugikeun jang lingkungan pokona mah aya lingkungan nu kotor, aya sampah nu numpuk bersihan. Naon sabab urang teh geus dicontohan nya ku Bapak Gubernur Bapak aing Kang Deddy Mulyadi teh termasuk ayeuna geus diturutan ku wali kotana, geus diturutan ku bupati-bupatina. Piraku urang sebagai wargana teu nurutan nya. Lain ku urang ku saha deui. Jadi sampah teh piceun sampah kana tempat sampah nya. Ulah miceun sampah kana wahangan eta kana got kana saluran cai salah. Jadi eta penyebab banjir teh lain nyalakeun pamarentah, lain nyalakeun naon kasadaran urangna masing-masing sabenerna nya. Pokona mah siga kitu we lah. Semangat pokona mah jadi warga anu cerdas khususnya anak muda, budak ngarora. Semangat.